Nganter si bocah leutik ka posyandu tuluy balikna nyokot nangka. Tos emam tos ibak sareng tos dangdan. Nyaeta lamun diajak ka posyandu teh sok resep we kuat atoheun kitu. Nyaeta pan balikna sok jajan geuninganan jadi tos biasa. Ari si bocah gede mah alimun besti diajak teh. Tapi engkewe wihna sok dipeserkeun jajan. Ieu teh mangkatna teh jam 7:30 kurang. Tapi ieu panasna kuat mentereng kieu besti. Sigana lamun keur moe jagong mah pasti we tereh garing. Inditna ge numpak sendal we ieu teh besti. Da posyandu ge deukeut besti teu kudu naik-naik kendaraan. Panasna ge kuat alus kieu besti. Hanjakal besti teu ngumbahan bungkus kulit. Eta maksudna teh nyeusehan. Eta sababaraha poe teu turun hujan. Komo ti peuting mah sok hareudang bayeungyang. Singkat cerita ieu tos nepi deui besti di posyandu oge. Alhamdulillah besti ti angkat ugi ka dieu henteu hayangeun digendong. Yap ayeuna mah urang daftar heula. Kela besti ngantri geuninganan. Tuh ayeuna mah entos geuninganan besti giliran si bocah leutikeun. Ditimbang berat badan, diukur tinggi badan, diukur lingkar kepala oge. Tos we sakitu besti. Nya eta we ieu mah besti kadang naik kadang turun bebena teh. Bulan ayeuna nyaeta nuju turun. Sabab kamari teh riet nyaeta batuk pilek. Sareng rarujit we mamna. Sakitu we besti ka posyandu oge. Dilanjut we ayeuna mah urang nyandak heula nangka besti. Ieu we bapak budak atuda kuat resep pisan kanu nangka teh. Alus kitu beteungna henteu kuna naon deui. Udang sare erek sare nuang nangka teh angger we alus pokona mah. Ari abi mah nuang nangka teh sok babari seueul gini. Loba teuing cingcong jadi teu karasa tos dugi deui besti di rorompokna. Wah nangka aratahna ge geuninganan loba keneh besti. Ieu teh nuju ngantosan heula dan nangkana nuju dikeresekan heula. Tu geuning tos aya besti. Sabaraha besti ieu teh sakieu nangka teh? 20 cenah ieu teh. Aleun di murah-murah teuing henteu salah. Henteu cenah kan ieu teh saparapatna. Apan hijina 80 da ageng pisan. Dibagi we 4. Oh nuhun atunya. Ya ayeuna mah urang molang heula besti ka rorompok. Tuh si bocah gede geus nungguan besti. Tos beres ayeuna mah kari masakeun nyaeta acan. Si bocah gede geus lapareun besti. Da tadi momolokna teu bener karek saeutik.